kuring bade ngadongeng anu judulna Bagong Nu Adigung. Di hiji leuweung aya sakadang bagong jalu, bagong nunggal, sihungna geus ngeluh, buluna bodas, awakna badag. Boroning bangsa bagong, dalah sato-sato nu sejena oge ngarasa sieun ka manehna, da teu aya nu wani ngadeuketan manehna. Hiji mangsa sakadang bagong papanggih jeung sakadang peucang. Hei sakadang peucang, ka dieu maneh sakedeung. Sakadang peucang kacida ruasna, sabab teu disangka bakal papanggih jeung sakadang bagong nu dipikasieun teh. Ngan dasar peucang mah loba akal jeung bisa neger-neger maneh. Sakadang peucang ngajawab bari tenang. Rek naon sakadang bagong? Maneh nyaho? Ayeuna yang saleuweung ieu geus teu aya deui nu wanin ka kaula. Kabeh sato-sato sarieunun, cik bagong bari sombong. Bener. Tembak peucang bari unggek-unggekan. Ngan naon? Ngan jigana sampean ge moal wani ka manusa mah. Hah? Nu kos kumaha sato nu diaranan manusa teh? Pangawakanana mah teu gede-gede amat, gede henteu leutik henteu. Lamun lempang make dua suku, teu siga urang kieu. Ngan manehna mah pinter, loba akalna, ceuk peucang teh. Hayu atuh buru urang teh ayeuna, ku aing rek diamuk. Cik bagong ujuk-ujuk nafsu, sabab aya makhluk nu cenah leuwih gagah tibatan manehna. Hayu, ngan kudu janji heula, upamana engke aya nanaon, ulah nyalahkeun kuring, da kuring mah kur nuduhkeun hungkul. Ceuk peucang, moal, malah maneh jadi saksi, kumaha eta kahebatan kaula. Ceuk bagong bari sombong. Peucang jeung bagong tuluy neangan nu ngaranna manusa, nyerumput di nu bumi di sisi jalan nu sok diliwatan ku jelema. Teu lila, jol budak sakola make pakaian saragam keneh bari mamawa kantong leusina buku. Kawasna mah rek imit sakola. Sakadang bagong nanya lalaunan ka peucang, "Ieu lain nu ngaranna manusa teh?" Sakadang bagong nanya. Sakadang peucang ngajawab, "Nya ieu, ngan ari ieu mah pentil keneh pimanusaeun." Bagong ukur unggek. Teu lila deui, jol aki-aki nu geus kolot utak iteuk bari mamawa tongkat. "Ieu lain nu ngaranna manusa mah?" Tembak peucang. "Nya ieu, ngan ari ieu mah geus ladu, ke sabar sakedeung deui ge datang geura." Bagong unggek deui. Teu lila, jauh panegaran ngajingjing badieu, lempang dangah bari rurat reret ka kencaka katuhun jalan. Tah, mun ieu bener manusanya. Bareng ngadenge kitu, Bagong tuluy lumpat gancang ti panumputan nuju ka manusa, maksad rek nubruk di hareup. Panegaran barang nempo Bagong rek nubruk, gancang ngekangkeun bedilna, tuluy ngecengkeun bedilna ka Bagong. Barang geus deukeut, jeder. Sora bedil kasada, pelorna nyamber kana sirahna. Bagong nu tadi keur mempeng lumpat gancang, sakoteap nambruk nepi ka teu hudang deui. Panegaran barang nempo Bagong nu geus ngagolet bari ngomong, "Tah ieu geuning Bagong nu sok ngaruksa pepelakan aing teh." Cenah, lamun peucang mah barang nempo Bagong nu geus ngagolet teh ukur ngagideg hungkul tulus lewat deui ka leuweung. Sakitu di pihatuh.